ningali jaka sinting keur sungar-sengir bari nyabakan bojorna kitu teh. Bah Sarkawi langsung nyerendeg deui peureup-na anu bangbaraan ngahiuk rek ngahanca beungeut jaka sinting. Haya kebro tangkal jambu anu tadi urut didiukan ku jaka kuat ka langsung runtuh kakeunaan ku tenggelan Bah Sarkawi anu ngandung tenaga jero kacida rohakana. Tapi ari anu diincerna mah geus eueuh ti dinya. Bah Sarkawi oge jadi culang cileung leungiteun tapak. Orang ajar sia bedul teh. Bah Sarkawi kokulutus bari panonna rurat reret ka sakurelingna eta tempat. Tapi sabot kitu hiu patak kana tarangna Bah Sarkawi aya nu maledog. Bah Sarkawi oge kuat ka ngaguak ngarasa reuah jeung karasa asa panas karasana teh eta pamaledog teh. Padahal mah ukur jambu pentil anu ngabeletrak kana tarangna teh. Ieu nandakeun cing cirining anu boga petana lain jalma atah-atah ilmu tanaga jerona lain bantrakeun. Wah, ampun abah, wing teh lain kurang sopan dabongan atuh. Jaka sinting anu teu kanyawan geus nangtung hareupeunna bari cungar-cengir. Kuyuk bodog sia. Ngalonyeng ka dewek sia teh setan. Bah Sarkawi lain deui nafsuna. Amarahna teu kaampeuh asa dicoogado manehna ku budak satepak. Blesur leungeunna Bah Sarkawi ngablesur dina gerak kepang ngahembat kana beungeut jaka sinting. Tapi jaka oge teu cileureun deui ayeuna mah balicet awakna giwar ka gigir bari sukuna dipake najong leungeun musuhna anu keur nyuruntul ka gigireunna. Jebrot, waduh, bangsat sia. Bah Sarkawi ngekuak leungeunna ngeleweng anu ngakibatkeun kuda-kudana jadi manyinyang. Jakuk deui pereup jaka anu diwangun ku tanaga jero anu pinuh ngahanca walikat Bah Sarkawi. Atuh teu loba pamolah deui harita keneh oge awak Bah Sarkawi kontan nyungkruk kana rungkun. Kunaon ari apa atuh kalah ngojai di dinya. Jaka nyikikik bari sukuna engkle-engklean. Tenembalan dikitukeun teh Bah Sarkawi. Manehna ngaku yen musuhna teh memang teu bisa dianggap remeh. Ari anu opatan nempo kitu teh maranehna rada hariwang oge. Sok sieun ngeun kegedugna oge eleh deui ku jaka sinting. Jiga maranehna keur basa waktu harita teh. Lain deui ngagugudugna nafsuna Bah Sarkawi asa dicoogado ku budak satepak ku jaka sinting sarupa kitu teh kalawan teu ngalobakeun deui catur. Kurinjal manehna hudang ceuleugedeg nangtung untuna kekerot panona semu hurung mencerong ka jaka sinting. Bangsat sia teh bunyak burung sia kudu diparagatkeun benar-benar nyawa sia teh ayeuna keneh oge. Pokna Bah Sarkawi leungeunna meta dina ulin pamacan sungutna gegereman hiat kacileng dina gerakan maung beger. Bah Sarkawi langsung narontok ka jaka sinting. Bahaya ieu maki-aki teh bisa pamonyet sagala. Kituna teh jaka gentak luncat ka gigir tapi jiga nu surti Bah Sarkawi oge ngaleokeun awakna ngudag kalebah leokna awak musuhna. Antukna jaka kepaksa mapag Bah Sarkawi dua leungeunna ngejerep ebeng dipake naki serangan lawan. Das duk
dua tenaga jero anu pohara rohakana diadu jaka sinting oge nepi ka ngajengkang awakna sedengkeun basar kawi mah tiba ngagigeg we ti dieu nandakeun tenaga jero jaka teh aya di sandapeun basar kawi. Telila oge geus sebrut deui basar kawi narajang ka jaka sinting anu harita masih keneh ngajurah roh dina luhureun akar kai. Gedug cebrot tenggelan basar kawi teh nenggel pisan kana awak jaka sinting anu teu kaburu ngagiwarkeun serangan musuh. Tapi basar kawi ngarasa luas sabab anu kabeunangan ku tenggelan mah teu karel-karel acan kalah sungar sengir we bari jiga nu rek seuri. Anjing sia kunyuk gablek ermunan haon ieu mangkeluk teh. Ajian aing meuni eueuh nanaon nan kieu. Basar kawi ngagerentas jero hatina. Tenggelan teh make tanaga tuh bah jiga bolon wae. Moal can dahar meureun nya sarbah. Jaka mimiti ngoconan deui ke basar kawi. Basar kawi geus teu bisa nembalan deui manehna yeuna geus ngukur kana tingkat pangabisa anu jadi lawana. Dina gerakan anu cepet lir kilat kalawan make tenaga jero sapinuhna manehna ngablesat kalawan ngagunakeun ajian petingan peguron tancah maung anu jarang digunakeun ku manehna salira ieu. Blesat wer tina sela-sela ramo dua leungeunna basar kawi ngablesat gulungan seuneu anu langsung nyamber kana beungeut jaka sinting. Tapi jaka oge rikat manehna ngacungkeun tongkatna mapag eta gulungan seuneu ajanana basar kawi. Das dua kekuatan diaradu jaka anu ngaluarkeun sakabeh tenaga jerona kana tongkatna manehna ngajare jeug ka tukang tongkatna kuat ka ngaburinya ngaluarkeun kilatan seuneu. Ari basar kawi manehna ti buburanjat tawakna ngajawel ka luhur sabab gulungan seuneu jadi malikan rek nyamber kana awakna manehna. Hus cilegur eta gulungan seuneu teh keuna kana tangkal kai. Langsung eta tangkal kai teh runtuh dahana hurung dihakan ku seuneu ajana basar kawi. Benar-benar ngajago sia kunyuk. Basar kawi kukurutus bari blesat deui ayeuna mah manehna ngodok saku kampretna bari ngalempagkeun sababaraha jarum anu dieusi racun oray. Lamun sing saha wae anu kakenaan eta jarum geus tangtu bakal tutung sapada harita keneh rada ruas oge jaka oge nempo musuhna jiga anu ngetrukeun sakabeh pangadiwasana kitu teh tapi jaka teu beakeun akal gedebut awakna ngagedebut ngerabuhkeun maneh blesat sababaraha jarum pating blesat luhureun cep ngaranceb kana dahan jambu anu aya di tukangan manehna. Rohakan akar lain heureuyaneun eta kahebatan jarum racun teh. Eta we dahan jambu oge nepi ka ngadorok-dok peunggas katempo tutung haseupna meuni ngelun hideung. Montong bebalincetan sia monyet. Lamun heueuh sia jago mah. Basar kawi ngagorowok bari nulak cangkeng. Napasna meuni ngahegak. Nya saha jelemana tuh anu hayang dibeuleum atuh sarbah. Kumaha we carana gelut mah lain eta ku pisan ngaluarkeun seuneu sagala. Lamun udud teh teu kudu ku bengsin atuh meureun nya. Bah. Jaka sinting najan hatena reuwas oge angger we ari heureuy mah bari cicikikikan make jeung ngejebian segala ka basar kawi teh. Bangsat sia
Sugan manusia kurang saendan siapa stres gara-gara corona siatenya. Wah kadang ngadongeng we ayo udun tegableg lah nyindiran ke dalang si Sarba. Jika anu beges beakeun akal jeung kesabarana Basar Kawi teh juk suruduk we awakna nyuruduk ka pelebah Jaka Sinting percis we juga kebo edan. Wah sugan aki-aki weureu gadung ieu mah Jaka Sinting kituna teh bari ngagiwar ka sisi Jebrod suku ketuhuna najong kana sirah Basar Kawi. Atuh guak we Basar Kawi teh ngaguak awakna langsung nyuksruk kana rungkun eueuh. Naonan Sarba Jaka Sinting terus ngoconan kurinjal tekung sirila oge Basar Kawi teh hudang sirahna ngagideg panona mencorong ka Jaka bangun anu ceceb naker. Montong ngahindar wae ka bacos teh sia babi. Sok mana keluarkeun ajan sia. Basar Kawi nyentak semua anu gemas pisan ka Jaka Sinting teh. Ada uing mah teu boga ajanan naon barina oge. Lamun ajan kopdud bisa. Ait. Waduh, Jaka teu kabat seurina teh sebab teu kanyawan ti tukangeun geus aya nu ngejebrod si horeng Ki Janta anu bieu ngabogohan ka manehna teh. Nempo Jaka malik ka manehna Ki Janta undur-unduran da sieun ari kudu adu hareupan mah. Si belentuk sia ngabongkohan ka uing sok maju sia aya kawani mah sararea sakalian kagok wae sia Jaka Sinting ngarasa ambok asa teu ngeunaheun di bongohan kitu mah. Tapi sarea teh kalah arah rondur-unduran anu ayeuna mah ngan belanjang we lalumpatan Ki Wanta, Ki Janta, Katut Ki Sugri jeung Ki Badru oge ngilu pating beretek. Tinggal Basar Kawi we sorangan didinya manehna culang cileung jiga anu rek ngilu lumpat mainna oge. Nah bah tengiluan maraton ka itu bah. Ngiluan ka itu. Sugan we atuh menang hadiah. Jaka Sinting terus ngoconan ke musuhna. Bangsat sia kunyuk waduh. Awas sia rasakeun wawalasti aing. Aing can rumasa ele dulu. Itu teh bari kajelang we manehna oge ngilu ngebecir nuturkeun balad-baladna.